Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sadayana pependak di sareng abdi di podcast Namang Halan. Dina danget ieu kasupingan tamu anu namina Mang Usup. Jadi manehna gaduh pengalaman horor keur kemah duaan di bukitnya jeung babaturanana. Jadi cenah nu hiji dieu teh kasurupan. Kumaha damang Kang Usup? Alhamdulillah damang mang. Kang Usup langsung wae nya caritakeun dongengna kumaha. Siap mang. Jadi kieu nya. Sup, mana geus ngajaran ulin can kalwi keris? Acan euy, batur udah ka dituna. Urang kamari basa poe minggu ka ditunya ngajaran ulin jeung silisna anjir da karek isuk kereh da geus pinuh anjir. Mane ka ditu ulin jeung silisna anjir we. Ai mimitina mah aman-aman wae nya Mang. Ngadongeng gitunya biasa. Nah, eta gradasi pepe ujug-ujug. Oh, aing mau. Aing ngaguguh ieu tempat. Atuh urang teh reuwas nya mang. Urang teh api-api kasurupan we deui. Amih duduhkeun baladna geuning mang. Aing geus sarua atuh mau. Hayang kopi hidung. Aing geus sarua. Tapi kopi gudai sateko. Tapi alhamdulillah mang euy eta teu lila si Pepe cager kasurupanana. Jigana mah cek jurigna teh nya. Lah si ieu mah anjing teu rame diajakan ulina euy. Tah kitunya cerita ti Kang Usup horor tapi anehnya eta jurig geuning bisa di prank nya euy.